Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh pasal urang lajeng geni kana pangaosan kitab Sulam Topek. Wa min ma'asil aini jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang maksiat panon teh an-nadru ari ningali ila nisa'i ka awewe al ajnabiyati anu sejen anu deungeun-deungeun anu lian ningali pamajikan anu sejen wa kada jeung nya kitu deui wa kada jeung eta nya kitu deui maksiat panon nadruhunna ari ningalina awewe ilaihim kalalaki anu sejen wa jeung nya kitu deui maksiat mana mata teh nadrul aurati ari ningalina aurat payah rumu mangka haram naon nadru rajuli ningalina lalaki ila syai'in kana hiji perkara min badanil mar'ati anu tetep ieu tina badana awewe al ajnabiyati anu deungeun-deungeun anu sejen tegasna ghairu halilati salian nu salian ti pamajikanana wa yahrumu jeung haram alaiha ka awewe naon kaspu syai'in mukakeun hiji perkara min badaniha anu tetep ieu tina badana eta si awewe bihadrati man mukakeun teh di hareupeun jalma yahrumu anu haram ieu si jalma atawa yahrumu anu haram non nadruhu ningalina eta si jalma hu kana eta badan atawa ilaiha ka eta awewe wa yahrumu jeung haram alaihi kalalaki wa jeung haram alaiha ka awewe naon kaspu syai'in mukakeun hiji perkara mimma tina buktina perkara baina surati anu tetep antara bujal warukbati jeung tuur haram mukakeun hiji perkara anu tetep antara bujal jeung tuur bihadrati muttaliin di hareupeun anu ningali alal aurati kana pirang-pirang auratna walau jeung sok sanajan ningalikeun teh ma'a jinsin sarta jenisna eta si jalma misalkeun awewe jeung awewe deui tapi teu meunang haram nemongkeun kemaluan awewe di hareupeun awewe deui sanajan sajenis lalaki di hareupeun lalaki deui wa mahromiyatin jeung mahromna ghairu halilin anu salian ti salakina mahromna teh bapa gitu kan mahrom teh misalkeun awewe mungkin kemaluanana haram sanajan ka mahromna jeung sanajan ka awewe deui hareupeun awewe deui ka budak misalkeun haram sanajan awewe budakna teh mahrom nya awewe sajenisnya mahrom kecuali ka salakina ghairu halilin anu salian salakina ya kitu deui lalaki sarua wa yahrumu jeung haram alaiha ka awewe non kaspu sau'ataini ngabukakeun auratna anu panggoreng-gorengna fil kholwati disepenan li ghairi hajatin karna henteu aya pangabutuh jadi keur sorangan oge teu meunang nemong-nemong aurat awewe mah sok sanajan keur sorangan li ghairi hajatin karna henteu aya pangabutuh mah ila li halilin kecuali ka salakina atau hareupeun salakina ka salakina wa halal jeung halal ma'al mahromiyati sarta mahromna awil jinsiyati atawa jeung jenisna awis sogiri atawa budak leutik alladzi anu can nepi ieu silladzi la yustaha kana dipikahayang naon halal teh nadruma ningalina kana perkara barang ada anu ngalianan ieu mah
makana perkara baina surati anu tetep antara bujal warukbati jeung tuur tah. Halal nemongkeun lalaki atawa awewe anu salian antara bujal jeung tuur, tegesna ti bujal nepikeun ka tuur eta halal ditemongkeun ka lian tegesna halal ditemongkeun ka mahram atawa ka jenisna deui ka hareupeun awewe deui tah. Atawa ka mahram, ka budak, ka kolot. Tetapi antara bujal jeung tuur anu salian antara bujal jeung tuur mah teu meunang, lamun di mana-mana ti tuur nepi ka bujal kudu ditutup berarti posisina. Atau ka budak leutik anu can dipikahayang. Idza kana tatkala aya ningalina bi ghairi sahwatin eta henteu kalawan sahwat. Ila sobiyin anging budak lalaki au sobiyatin atau anging budak awewe dunasin nitamiji anu can hideng bisi budak payahilu mangka halal naon nadruhu ningali ka budak ma kana barang ada cai payahilu mangka halal naon nadruhu ningalina ka budak ma kana perkara barangna ada anu ngalianan ieu mak parjil unsa kana parjina budak li ghairi ummiha kasalian indungna. Nah, halal ningali ka budak kecuali kana wuganana atawa kana parjina eta budak kecuali ummiha indungna. Wa yarumu jeung haram deh non an-nadrul istihqari ningalina kalawan ngahinakeun ilal muslimi ka jalma Islam. Wa nadru jeung haram ningali fi baitil ghairi, jadi urang ningali jalma Islam teh terus ngahinakeun nempo karena ngahinakeun. Wa nadru jeung haram ningali fi baitil ghairi di imahna jalma sejen bi ghairi idnihi kalawan teu aya izin ti itu anu boga imah. Haram deh. Au syai'in atawa ningali hiji perkara akhfa anu nyamarkeun itu si jalma hu kana eta se. Haram sarua. Kadzalika eta nya kitu deui haram wa musyahadatul munkari ari ningalina kamungkaran idza lam yungkir di mana-mana henteu ingkar itu si jalma. Jadi di mana-mana orang ningali kamungkaratan orang kudu ingkar hate mah. Au yudir atawa upamana di mana-mana henteu diuduran itu si jalma aya udur. Wayu parik jeung henteu misahan itu si jalma kana itu kamungkarotan. Jadi haram. Tapi lamun di mana-mana urang ingkar terus atawa urang diuduran tegasna boga alasan teu bisa ingkah ku sabab udur aya udur naon wae. Wayu parik atawa urang teu misahan kana eta kamungkarotan pada urang nempok kana eta kamungkarotan eta teh haram. Paslun min ma'asilisani wallahu alam bisawab.